Ya korek. Beres didinya ayeuna mah geus diajar ngarokok. Kolot nyaon teu. Nyaho atuh. Rokona aya keneh eueuh. Eta aduh aing mah korekna teu zaman korek kos kitu mah. Piceun we padahal mah Daripada korek miskin, zaman ayeuna mah geus make korek bensin. Da teu zaman eta mah. Aduh sia mah teu gaul pisan hirup teh. justru ieu melestarikan. Melestarikan naon? Manta kampungan make korek kos kitu mah. Hmm. Hehehe. Ayaan keneh henteu ta eta korek teh. Ayaan lah. Coba atuh nginjem urang ya bibir kecut ya. Mantakan ulah ngahina. Siapa tadi ngahina ka aing? Koret amat sih. Siapa yang mau dikubur Buru wae? teuing. Paling ge mah minta bayaran. Ayo atuh buruan ah. Kalem we engke dibere puntung ku aing lumayan kan. Aing mah bung puntung. Tapi hayang busana jeung sepatu nu kos kieu tah. Eta nu dipake ku sia. Copotkeun ayeuna keneh. Lamun teu moal dibere ku aing. Heulah. Tuh jeuleuh merekna ge ieu mah, merek Kaki Sugiono. Anu sok main jeung Maria Ozawa teh moal bogaeun urang dieu mah. Hese neanganna ge. Geus ulah ngarokok wae, tabungkeun we duitna saker meuli rangda. Jomblo lain sia. Hina asup hina.